Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Nielsati 10 MP3 bade nyaritakeun Sumur Bandung, Sumur Karahayuan. Sumur Bandung teh mangrupa cikal bakal lahir jeung ngadegna kota Bandung nepi ka ayeuna. Hanjakana ayeuna Sumur Bandung teh teu loba dipikanyaho boh ku urang Bandung sorangan boh ku urang ti luar Bandung. Padahal lamun ditilik tina sajarahna, Sumur Bandung teh pernahna di puseur kota Bandung. Sumur Bandung dijieun ku Adipati Wiranatakusuma dina tanggal 25 Mei 1811. Teu jauh tina eta tempat dibangun oge Masjid Agung, Pendopo Bupati jeung alun-alun. Kiwari Sumur Bandung teh pernahna ditukangeun gedong PLN cabang Jabar Banten, Jalan Cikapundung Timur Bandung, atau kurang leuwih 100 meter wetaneun alun-alun. Tur pagedeng-gedeng jeung Jalan Asia Afrika Bandung perenahna memang rada nyingkur lantaran kahalangan ku gedong PLN. Padahal lamun geus dijugjug mah Sumur Bandung teh aya di wewengkon bagian tukang gedong PLN. Pak Engkus Kusnadi anu nya sepuhan ti Sumur Bandung waktu jeung jumeneng keneh dina tahun 2005 kungsi nyaritakeun sajarahna cenah ge kieu ceuk ujaring carita. Sumur Bandung teh didamel ku Bupati Bandung kadua Raden Adipati Wiranatakusuma. Harita samulihna ti Subang kairing ku para penggawa, Raden Wiranatakusuma nyarandekeun salirana kana hiji tangka gede. Teteken nu dicandakna ditancepkeun kana taneuh lajeng anjeunna kulem ditungguan ku para penggawa satiana. Kira-kira meunang sapenyepahan Raden Adipati Wiranatakusuma lugay ngadeg teras nyabut tetekanana barang tetekan dicabut tina oru tetekan tea ngaburial cai ujaring carita salah saurang penggawa tumanya. Segamparan geuning tina tilas tetekan teh kaluar cai, dupi eta cai naon? Nyat eta cai Sumur Bandung, cai nu isuk jagani gitu bakal jadi kahirupan jeung karahayuan urang Bandung. Walau Raden Adipati Wiranatakusuma satuluyna cenah ku kasaktian Raden Adipati Wiranatakusuma nu jelas teu apal kalayan pasti sabaraha jerona Sumur Bandung teh. Ngan anu geus pasti kaahengan Sumur Bandung teh ti heula nepi ka ayeuna caina teu kungsi saat jeung teu kapangaruhan ku cai solokan Cikapundung nu aya wetananana. Tur kawatos ku tembok gedong PLN cai Sumur Bandung canembrang herang lian ti eta nimba cai ti Sumur Bandung teh bisa sagawaya kudu tartib jeung ditimbak ku jalma anu dipercaya ku sesepuh. Harita Pak Engkus Kusnadi teh atawa jalma nu geus biasa timbana ember leutik disambung ku tali rapia anu panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Ayana tata cara anu kudu dilaksanakeun jeung sing saha wae anu rek datang ka Sumur Bandung awak kudu dina kaayaan bersih atawa boga wudu. Keur jaman almarhum Pak Engkus Kusnadi mah mun aya tamu nu ngahajak ka Sumur Bandung tur can katinggal cai sok diparentah kudu wudu heula. Kaharti ku kitu mah lantaran masyarakat anu sok datang ka Sumur Bandung biasana sok ngadon-ngadua. Jadi pantes mun urang kudu boga wudu oge. Lian ti eta salila aya di wewengkon Sumur Bandung teu meunang heheotan, ribut jeung teu meunang suaban. Mun eta dirempag cenah tinggal ngadaguan akibatna. Kiwari Sumur Bandung teh geus kaasup situs nu aya di kota Bandung. Tangtu we kudu dipiara, dimumule, tur diwanongkeun ka balarea. Teu ieu haluyu jeung peraturan daerah Perda Jabar nomor 7 tahun 2003 ngeunaan nilai sajarah dan benda kepurbakalaan. Tapi kumaha buktina teu kabeh urang Bandung apal disabundereun gedong PLN deket alun-alun Bandung aya situs anu ngandung ajen sajaran Bandung. Malah duka kumaha nasibna mun Sumur Bandung aya saluareun gedong PLN jeung teu diurus ku pagawe kantor PLN, boa-boa bakal jadi situs nu taya ajeuna. Sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.